Namun misalkan duit karena pesak bolong pasti mau aya buktina ragrag deui eta mah siga dongeng sakadang monyet jeung sakadang kuya. Baheula ning dina buku Taman Pamekar ke SD kelas 3 aya dongeng sakadang monyet jeung sakadang kuya. Sakadang monyet jeung sakadang kuya sosobatan jadi mengkol karena dongeng kuya ieu. Ngaji geus peuting teuing teu dibere kejo atuh mah sok ka mana wae ngomong. Sekadang monyet mah pinter naik mesin bari peureum geus profesional dina naik pada kitu pagaweanan jarang aya monyet ngoronang di handap monyet bari luhur naik turun tatangkalan biasana ge ngajeleng pindah tangkal geus biasa teu kudu turun heula ari kuya di mana bejana aya kuya naik kana tangkal kuya nu mana eta lain maneh mah nyai nu kukuyaan sobat monyet jeung sakadang kuya monyet jeung kuya wae bisa nyobat bersahabat apalagi manusia yang Allah berikan akal sehat cuma beda pendapat beda keuleuh beda partai kunaon kita daekna hiji monyet wae jeung kuya ngahiji monyet lamun manusia cuma beda pendapat beda gerakan tidak mau bersatu sok gengsi saya lebih benar dan lebih kuat itu karena lebih gila daripada penyakit monyet yang kuya eta cicing tong areueuh eta kan kuya ieu di jero naon cicing sia nah moal kapancing tong Allahu Akbar akhirna monyet jeung kuya runding ari monyet mah naik kagunakeun otot geus biasa naik mah ari kuya ngageunakeun siasat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abdun rafa'a majdah wa rasulun amjaza wa'dah amma ba'd qala Allah ta'ala fil qur'anil azizil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Iftitah pada salam pembukaning pihatur nyanggakeun hormat talim kasungri nu samirawun sepuh anu pameget jaler istri babakuna kapayunan Bapak Wakil Bupati Tasikmalaya sareng kancana penerusan aya calon anggota Dewan Provinsi Jawa Barat Pak Haji Soleh, para panitia penyelenggara al-mukarramun wal muhtaramun, para alim, para ulama, sesepuh pesantren Markatul Huda,
para santri santriwati sareng sadaya jamaah sufi. Syukur alhamdulillah wengi ieu urang kembariung di sabudeurun ieu pasantren semata-mata hadir urang wengi ieu di tempat ieu karena didorong ku kecintaan urang ka Allah sareng Rasulna. Mudah-mudahan sesuai sareng janjina bahwa manusia anu lebih mengutamakan cinta Allah, cinta Rasul, cinta berkorban untuk kepentingan masyarakat banyak, maka Allah bakal ngangkat derajat eta manusia di dunia. Allah bakal ngahormat nyalametkeun manusia jaga di alam langgeng di akhirat. Mudah-mudahan ieu nu hadir sadayana kalebet insan pinilih, insan pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, Muharram narubikeun awal perjalanan hijrahna para sahabat atas komando dan kendali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut tahun Hijriah, tahun Islam. Ieu ngarupikeun rangkaian tina perjalanan panjang misi risalahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 17 tahun sabada Kangjeng Nabi wafat atas petunjuk gagasan ide seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dianggap penting umat Islam gaduh tahun anu mandiri, tahun Hijriah, melalui musyawarah alot sehingga menghasilkan keputusan tahun Hijriah dihitung tikawit hijrahna para sahabat di Makkah ka Madinah nyaeta terjadi dina awal bulan Muharram sasasih penuh. Kemudian bulan Safar sasasi penuh memasuki bulan Maulid atanapi bulan Rabiul Awal. Salamit 3 bulan berturut-turut hijrahna umat Islam di Mekah ka Madinah. Sanaos secara pribadi Kangjeng Nabi hijrahna dina pertengahan bulan Rabiul Awal atanapi pertengahan bulan Maulud. Bulan Muharram sanes peristiwa hijrah Nabi. Bulan Muharram adalah bagian tina peristiwa hijrah sahabat. Tetapi hijrah sahabat bulan Muharram atas perintah komando sareng kendali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presiden Abu Jahal waktu itu dengan tegas melarang keras Kangjeng Nabi sareng para sahabatnya melakukan lawatan perjalanan hijrah. Abu Jahal tidak menginginkan Nabi dan para sahabat melakukan hijrah, tetapi juga Abu Jahal dan seluruh rejim negara waktu itu melarang keras umat Islam hidup di wilayah Makkah dan sekitarnya. Dalam kata lain, umat Islam waktu itu posisi dilema. Di Mekah tidak diberikan ruang tempat untuk menjalankan ajaran Islam. Keluar dari kota Mekah pun dilarang, tidak boleh melakukan perjalanan hijrah. Di Mekah temenang hirup, keluar Mekah ge temenang. Jadi pilihan Abu Jahal waktu itu
umat Islam secara keseluruhan wajib dibunuh mati, dibasmi, dibantai secara besar-besaran. Abu Jahal dan seluruh rejim negara waktu itu tidak menginginkan adanya umat Islam yang hidup. Nabi teu aya pilihan. Di Mekah keselamatan diancam sampai Abu Jahal mengeluarkan tangan besikna. Jabatan selaku kepala negara dikeluarkan untuk menghapus dan membunuh umat Islam dengan alasan ajaran nu diajarkan ku Kangjeng Nabi berikut sahabatna mengganggu stabilitas negara waktu itu, dengan alasan ajaran Islam bertentangan dengan ideologi negara, dengan alasan ajaran Islam tidak cocok untuk diajarkan di wilayah Makkah dan sekitarnya, bertentangan dengan warisan ajaran nenek moyang kita. Jadi dengan alasan apapun umat Islam waktu itu tidak bisa ditolilir hidup di wilayah Mekah. Bunuh, bantai di tempat, tertangkap basah umat Islam mengajarkan la ilaha illallah. Instruksi kepala negara langsung bunuh mati di tempat. Di Mekah temenang hirup, keluar Mekah temenang. Alasanana kunaon Kangjeng Nabi berikut sahabatna temenang diizinkan melakukan hijrah keluar Mekah. Abu Jahal hanya satu yang paling ditakuti, takut Nabi Muhammad hijrah ke luar Mekah kemudian mendapatkan ruang untuk menjalankan agama. Bisi Kangjeng Nabi di luar Mekah membangun sebuah kekuatan yang besar. Tiris gaya Yos dasanes di masjid ngan beda ningali batur tadi ambo senalna abdi marek dipake. Abu Jahal itu tahu Bapak Ibu, lidah Nabi Muhammad itu luar biasa tajam. Dalam arti satu kata pun yang keluar dari mulut baginda Nabi Muhammad SAW itu pasti akan mendapat sambutan positif dari masyarakat. Buktinya, jangankan masyarakat anu simpati, masyarakat nu jelas-jelas pro Abu Jahal, broker Abu Jahal, tangan kanan Abu Jahal pun tunduk dan setuju untuk mengikuti ajaran Islam, agamanya Rasulullah SAW. Nonamina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu awalnya dunianya hitam. Abu Bakar membunuh manusia biasa dulu, mengkonsumsi arak itu minuman sehari-hari biasa dulu. Yang namanya Umar bin Khattab itu pembunuh paling terkenal, pemabuk paling ulung. Sejarah mencatat istri nu dibunuh mati oleh Umar bin Khattab sesudah diperkosa itu angkanya lebih 400 perempuan mati jadi korban kebiadaban yang namanya Umar bin Khattab. Dulu tangan kanan Abu Jahal antara lain ketika menghadapi masalah berat atau goncangan di negara, Umar selalu tampil ke depan, siap nanti membela kejayaan dan keselamatan yang namanya Abu Jahal. Akhir-akhir ini Umar bin Khattab ikrar mengucapkan 2 kalimah syahadat, masuk Islam. Abu Bakar dengan nama aslinya, sebab Abu Bakar mah nama samaran, nama aslinya Abdullah.
Abu Bakar itu hartina bapak parawan, itu mah gelar ti Kangjeng Nabi setelah Nabi nikah dengan putri Abu Bakar namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dulu bukan Abu Bakar namanya. Abdullah yang berganti nama Abu Bakar itu tangan kanan Abu Jahal. Umar bin Khattab pembunuh bayaran juga tangan kanan Abu Jahal. Utsman bin Affan juga tangan kanan Abu Jahal. Kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sejak lahir sampai wafat tidak pernah terjebak di lingkaran setan. Ini yang paling Abu Bakar bingung. Kehilangan tenaga dahsyatnya. Abu Bakarnya asup Islam, Umar bin Khattabna asup Islam, Utsman bin Affanna asup Islam. Jadi perhitungan anak komo anak buahna cacing cauna masyarakat biasa disebut. Sedangkan di mata Abu Jahal dulu Umar itu orang idealis, ideologis, sumpah berani mati membela agama nenek moyang, siap membentengi bangsa negaranya. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah, Umar bin Khattab berubah 180 derajat. Umar bin Khattab menganggap Abu Jahal sebagai lawan. Abu Jahal adalah musuh, tidak takut dipecat dari jabatannya demi sebuah kebenaran. Umar bin Khattab menganggap Islam jauh lebih mahal, moral akhlak jauh lebih mahal daripada pangkat dan jabatan. Lebih baik dipecat dan mundur dari jabatannya daripada Umar bin Khattab harus meninggalkan Islamnya. Abu Jahal mulai goncang. Ya setengah repot kan. Udah terus komprak surat hiji mana terami minggulah ulah kan baik. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah. Makanya waktu itu Abu Jahal langsung menggelar rapat paripurna, membuahkan satu kesimpulan, tidak ada alasan kecuali setiap hari Abu Bakar harus membagi tugas 1000 orang intel di wilayah Mekah disebar waktu itu. 1000 intel tiap intel disebar, setiap sudut, setiap titik diawasi, dimonitor. Tugasnya mengawasi umat Islam temenang aya nu keluar Mekah kecuali nu dagang. Tugasna ningali di mana komunitas muslim di wilayah Mekah ayana, perkampungan mana nu dihuni ke umat Islam. Nabi Muhammad orang pertama yang dijadikan DPO. Instruksi langsung katangkap Muhammad bunuh, kemudian antek-antek Kangjeng Nabi bantai pencit bunuh, malah aya leuwihna lain cuma dibunuh, kalau perlu dimultilasi, dicacat dengan alasan sabab Nabi Muhammad orang pintar. Abu Jahal sering ningali sebuah keajaiban yang lahir dari Rasul, itu yang namanya mukjizat. Jadi Abu Jahal meyakini tidak mustahil lamun sekedar Kangjeng Nabi dibunuh, setelah mati nyambung deui, hirup deui, dibunuh deui, maut nyambung deui, hirup deui. Takut setelah dibunuh Nabi Muhammad nyambung hidup lagi. Lebih baik kata Abu Jahal, bunuh mutilasi, cacat. Kecuali nu dagang. Dan Abu Jahal tahu lamun diberi waktu 4 tahun 5 tahun we Nabi Muhammad bebas kadakwahkeun agama, insyaallah perhitungan Abu Jahal 3/4 penduduk Mekah bakal simpati jadi pendukung ajaran Islam. 3/4 menurut perhitungan Abu Jahal ya. 3/4 penduduk Mekah yang kafir bakal berubah mengikuti petunjuk Allah, mengikuti ajaran Islam, tunduk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain cuma Islam, tapi mungkin mereka militan Islamnya siap mati siap hidup untuk Islam. Iya bahaya lamun Kangjeng Nabi diizinkan keluar di wilayah Mekah. Di Mekah tong gerak, keluar Mekah ulah. Ku Rasul disiasati. Sebab itu Abu Jahal menggunakan kekuatan tangan besi. Jabatan pemerintahanana dipakai kekuatan ke menghancurkan Islam. Itu namanya menggunakan kekuatan politik. Cek Rasul diladenanana kudu ku siasah deui ku politik deui.
Cek Nabi kumpulkan sahabat diam-diam, temenan aya nu keluar di kota Mekah abring-abringan ulah, kecuali jumlahna dibatasi. Teu kudu ngitung waktu berang penting wayah naon we cek kami berangkat dikumpulkan ku Rasulullah maksimal sekali berangkat hijrah 40 jalmi, kadang 30, kadang 20, tergantung situasi dan kondisi waktu itu. 40 jalmi ku Nabi diberangkatkan. Sebelum berangkat ku Nabi sahabat kabeh didoktrin temenan mawa pakaian berlebihan, ulah make pakaian anu mencurigakan tentara intel Abu Jahal, temenan mawa kekayaan berlebihan, cukup mawa duit turingkes, make pakaian ge ulah loba teuing, lamun ge hayang make salin kajen ti imah baju tilu pake kabeh ke geus lolos di perjalanan kakarek dua dibuka ditelepan masukkeun kantong hiji pake. Tahu lamun ujuk-ujuk masuk kantong ke curiga, pakai busana dagang. Ari bangsa Arab urang Mekah khususna tiba heula nepi ka ayeuna gemarna bisnis berniaga. Teu aya pedagang mulung sampai ayeuna nu melebihi hebatnya orang-orang Arab. Kecuali nu dagang boleh keluar masuk Mekah, di luar pedagang teu aya keluar masuk Mekah. Maka ku Nabi diinstruksikan bisi aya nu katangkep ku intel Abu Jahal di jalan, kemudian maneh diperiksa di BAP, jawabanana rek dagang. Ulah aya jawaban nu sejen, sararea pun sepakat jawab rek dagang. Keluarlah sahabat, ini tanggal 1 Muharram, berangkat sahabat 40 orang. Kakarek perjalanan kurang lebih 1.000 meter atau 1 kilometer, ternyata sudah banyak sahabat tertangkap. Ditangkap, mencurigakan, diperiksa, mereka mana iya mana? Jawabnya cek Nabi kita dagang, dagang. Cuma tadi komentar dagang naon, yang jelas mau dagang tauhid, dagang agama, dagang Islam. Hari asumsi intel Abu Jahal dagangnya dagang bisnis, dagang ekonomi biasa. Sedangkan negara butuh peningkatan devisa negara. PAD, pendapatan asli daerah itu harus ditingkatkan. Sebab daerah, bupati, wali kota, gubernur mual mungkin bisa membangun, lamun kekuatan ekonomi rendah. Jadi pendapatan asli daerah itu harus dicari dari mana sumber ekonominya. Ya kecuali kalau dagang, ayo dagang tiap we mayar, asup anak kas negara, mun teu mengkol gitu kayak duitnya. Ini pungkal pengkol mah saya asup ke mana kamu asup karena pesak nu bolong. Namun misalkan duit karena pesak bolong pasti mau aya buktina. Ragrag deui eta mah siga dongeng sakadang monyet jeung sakadang kuya. Baheula ning dina buku Taman Pamekar ke SD kelas 3 aya dongeng kadang monyet jeung sakadang kuya. Sakadang monyet jeung sakadang kuya sosobatan jadi mengkol karena dongeng kuya ieu. Ngaji geus peuting teuing teu dibere kejo anu sok ka mana wae ngomong. Sekadang monyet mah pinter naik, mesin bari peureum geus profesional dina naik pada kitu pagaweanana. Jarang aya monyet ngoronang di handap, monyet mah di luhur naik turun tatangkalan biasana ge. Ngajeleng pinah tangkal geus biasa teu kudu turun heula. Ari kuya di mana bejana aya kuya naik kana tangkal kuya nu mana eta? Lain maneh mah nyai nu kukuyaan. Sobat monyet jeung sakadang kuya, monyet jeung kuya wae bisa nyobat bersahabat. Apalagi manusia yang Allah berikan akal sehat, cuma beda pendapat, beda keuleuh, beda partai, kunaon kita daekna hiji. Monyet wae jeung kuya ngahiji, monyet eta. Lamun manusia cuma beda pendapat, beda gerakan, tidak mau bersatu, sok gengsi. Saya lebih benar dan lebih kuat. Itu karena lebih gila daripada penyakit monyet yang kuya eta. Cicing tong areueuh. Eta keun kuya ieu di jero naon. Cicing sia. Nah, moal kapancing kuno Allahu Akbar. Akhirna monyet jeung kuya runding. Hari monyet mah naik ngagunakeun otot. Dagus biasa naik mah ari kuya ngageunahkeun siasa. Dagus nyaho kuya mah teu bisa naik. Aya tangkal cau asap, nyaho usaha cauna oge.
Tapi monyet jeung kuya mah teu sakola teu ditatar tara mikir halal haram pokona mah seueuh. Nu dirundingkeun teh rek sanu naik rek sanu nanean. Cek kuya, ya monyet tugas naik mah. Da maneh kan lebih profesional urusan naik menaik mah eta. Cek monyet siap aing nu naik. Maneh nu nanean. Teu bisa. Cek monyet aing nu naik, aing nu mawa wadahna. Ya. Kita kan bersahabat kata kuya. Jadi lamun maneh nu naik maneh nu mawa wadah ai dewek yang iraha kabagianana atuh. Maneh nu naik maneh anu mawa wadah aing teu mungku iraha kabagianana. Ibarat di urang mah bapaknya jadi penguasa anaknya jadi pengusaha. Lamun bapaknya penguasa anak saudaranya pengusaha borongan tender BAKB manehna penguasa anakna pengusaha yang turun ke mana-mana maneh kabatur ka sobat heula cicing mau jadi riweuh wae kumaha cek kuya lamun kieu bahaya ya seuk teu naon kitu ge maneh naik maneh mawa wadah ngan korang nu rek dipake wadah cauna kaingkeun heula. Cek monyet ek dikumahakeun make kudu lapor heula ka kuya. Ek diperkuat supaya wadahna wedel jeung amih bebeunangan we dijampean da dewek mah boro-boro di darat dicai 30 jam ge kuat maneh mah dikerebekeun modal aing mah cai kuat jadi aing mah duana mustajab hadiahkeun monyet katipu dibikeun ka kuya padahal ku kuya di bolongan handapna korangna. Geus ayeuna mah jung tinggal naik kana cau di sore. Puguh we monyet tiap naik metik cau asupkeun kana korang. Ai korangna bolong tan ragrag pulung ku kuya. Metik tidak monyet mah teu nyaho korangna meunang melongoan. Tiap metik cau asup kana korang korangna bolong ragrag terus. Sadar-sadar monyet geus cau BAKB ditempona korang eueuh hiji-hiji acan. Di handap eueuh na korang eueuh. Kuya matak tadi nyaritakeun kudu ningkatso teh pendapatan asli daerah lamun korangna teu bolong ari korangna bolong mah rek sanu kabagianana komo lamun sakolahna diajarna ukur bisa diajar ngalikeun wungkul teu bisa diajar ngabagi repot lamun pejabat aparat termasuk anggota DPR diajar matematikana ukur tambah kali tambah teu apal ngabagi repot jadi hiji kauing dua kauing tilu kauing keneh batur mah pasesanana we sagala kauing tapi kan bae nya da moal ieu ngaran pejabat mah paling ge 5 tahun yang 2 kali ge da hese. Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi si Intel Abu Jahal itu mikir lamun ditangkep aku jeung mematikan ekonomi negara. Tapi lamun disebar diinditkeun dibebaskeun bisi ngabobodo ngaku rek dagang padahal moal balik deui ka Makkah. Ditanya, "Nu bener mang ka mana?" "Dagang." Ya dagang mah jeung wae tuh indit. Lain eueuh nu ditangkep ngan ku sabab jawaban rek dagang aman kabeh ogenan. 2 jam kemudian kumpulkeun deui ku Nabi sahabat. Maneh berangkat 30 orang. Ulah make pakaian berlebihan bisa ditangkap sebut dagang. Ulah jawaban lebih tieta nu ngajawab dagang insyaallah selamat, nu ngajawab dagang di luar kendali kami itu resiko sendiri kata Nabi. Berangkat 30 kapanggih ku intel di jalan kemana ieu dagang. Oh baik dagang mah pokoknya keke balik deui ieu dagang mah teu nyaho dagang lagi dagang agama kan ke Madinah teu balik deui Pak. Itu selama 2 bulan tiada hari, tiada malam tanpa pemberangkatan hijriah. Pengendali Nabi, nu ngatur siasat Nabi, nu ngatur jumlah lobana hijrah Nabi, nu masihan pembekalan Nabi, segala-galanya ditekel oleh Rasul. Aman. 2 bulan berturut-turut, Muharram 1 bulan penuh, Safar 1 bulan penuh, tambah bulan Rabiul Awal setengah bulan, unggal waktu terus berangkat hijrah. Karek Abu Jahal menyadari
ke tetempuan dewek umat Islam di Makkah teh asa coreng can gitu. Nabi Muhammad tepati loba baladna kamana iya eta suka ditanyakan besa maneh menang di jalan nyebut narek dagang aya balik deui beuh ya eta beuh wah ieu mah dagang dagang bohong ieu mah pasti ieu mah moalnya aya dagang teu balik deui dagang mah balik deui ti Mekah bawa barang atanapi lamun ti Mekah ngadon balanya engke barangna dijual di Mekah ieu kan teu datang deui lamun kitu urang bisa celaka ieu kumpul di Daruna 2 rapat darurat supaya ulah umat Islam bebas keluar Mekah mumpung penting ieu katempo Nabi Muhammad masih keneh aya kumaha lamun Nabi Muhammad penting ieu urang selesaikeun wae bonoh mati ulah diagihan waktu nepi ka isu sepakat hasil kesepakatan dijalankeun ngan aya nu usul Tuan Raja kalau boleh saya usul kata raja, usul apa? Nabi Muhammad itu kan orangnya pinter. Betul, kata Abu Jahal. Katingali Nabi Muhammad seueur bertindak nu aneh-aneh di luar adat kebiasaan. Itu nu dalam Islam disebut mukjizat. Apakah raja tidak berpikir lamun penting ieu Nabi Muhammad rek dibunuh mati kemudian Nabi Muhammad geus melarikan diri? Ya, hari newak jelema penting mah newak hiji ge moal cukup ku 100 teu bisa kitu wae siapkeun tenaga ahli untuk menangkap Muhammad hari ini saya lebih cenderung kumaha lamun saban qabilah cokot hiji jeger qabilah A ambil hiji qabilah B ambil hiji qabilah C ambil hiji ti saban kampung ti saban desa mana jelema nu pangwedel na fisikna manusia di saban kampung nupang kuatna gelutna jelema nupang hebat kalamikna cokot hiji-hiji berarti nu ngepung imah Rasul tenaga militan wungkul siap mati siap hidup nangkep Muhammad hiji lamun ku tenaga militan loba insyaallah seimbang tapi di belakangna kudu nyieun barisan lebih kuat cek Abu Jahal bener oge ieu usul akhirna penting eta diturunkeun 1000 tentara khusus keur menangkap yang namanya Nabi Muhammad SAW rek nangkep kangjeng Nabi hiji 1000 diturunkan barisan paling depan ieu mah ketua qabilah wungkul geus menang milih jumlahna aya 40 bumi Nabi kan leutik rumah Rasul itu kecil paling mun diukur moal lebih beda lah jeung ukuran saum tenda nu dianggo podium wengi ieu di Barakatul Huda paling rada ageng saketik dikepung ku 40 jelema terlalu banyak kan manusia imahna leutik ku 40 patepung sih ku jelema di belakang eta tambahkan 500 di belakang eta siapkeun pasukan 1000 bisi gagal moncor tina barisan kahiji 40 lamun di belakangna geus disiapkeun aya pasukan khusus bisa Nabi Muhammad ditangkap bisi boblos keneh wae disiapkan di belakangnya sampai 3 lapis untuk menangkap kangjeng Nabi soal memeh Abu Jahal bergerak intelijen servis malaikat Jibril dipanggil ke Allah Ta'ala Jibril sini kau hari ini berhubung Abu Jahal dan seluruh kekuatannya dikerahkan untuk menangkap Nabiku Rasulku Muhammad SAW jadi maneh teu meunang cicing turun Jibril samperkeun Nabi Muhammad di imahna bejakeun Muhammad ulah gentar ulah gimir jangan takut resiko hidup biasa ada di atas ada di bawah biasa situasi aman situasi tidak aman itu biasa untung rugi biasa handap luhur biasa tapi ingat cek Allah pengendali mutlak adalah aku Allah Ta'ala teu aya satu kekuatan Abu Jahal tanpa kami Allah mere kekuatan taksieun dewek Allah nu mere kekuatanana hadapi Muhammad tong gimir bejakeun toyeun ku maneh naon komando kami ikuti turun malaikat Jibril ka bumi Rasul mulih salat isya kangjeng Nabi kerjali nyaliran
Assalamualaikum ya Rasulullah. Malaikat Jibril datang. Waalaikumsalam. Muhammad, saya Jibril. Tahu kata Nabi, kau Jibril. Ada apa? Alamun malaikat Jibril datang biasanya urusan perintah Allah, urusan wahyu. Sebab tugas malaikat Jibril nurun-nurunkan berita Al-Quran wahyu ti Allah Ta'ala. Tak mungkin Jibril datang rek nagih PBB urusan anak. Itu aja tugasnya. Namun Pak RT nuriling mawa buku, dah eta rek nagihan PBB can lunas. Malaikat Jibril datang ka Nabi rek nagih PBB. Jeung can aya PBB nagih harita mah tuh. Eta mah dileuwihan mah nyebut PBB segala rupa. Urusan wahyu. Ditanya ku Kanjeng Nabi Jibril, tugas naon dibebankeun ku Allah ka anjeun pikeun kami. Muhammad, Abu Jahal petinggi geus nyieun gerakan rek pabunuh anjeun. Pabunuh. Nu dibunuh nasa ya Rasul gentar, jangan takut. Saur Allah pengendali mutlaknya Allah, merapat terus dengan Allah Ta'ala. Oh iya ya kata Nabi, geus beuting can aya wae mengepung bumi Rasul. Di jero aya Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril. Kangjeng Nabi ebog cek Jibril sok we bari ngadaguan musuh sare we sare. Mana aya jelema ngadaguan musuh sare? Ya mereka ngadaguan musuh sare we heula sok. Ngadaguan langanan sok nyarekan anjeun sare we sare. Kangjeng Rasul ebog teu kantos lami ngobring nya jelema. Awakna bodoh. Kumisna bablang sagede-gede tai. Da ketua eta hungkul atuh punten. Satpol PP mah masih kaya lemah dibanding jeung kekuatan blokor waktu harita. Mana bener jelema nak keur urang Arab mah keur we nepi ka ayeuna oge. Komo waktu harita 14 abad setengah katukang kan leuwih gede jelema na oge. Oh, cek Jibril Muhammad tingali. Jelema-jelema anak buah Abu Jahal kumpul. Tapi kene antep sok keun sinang ngurilingan imah. Tuturkeun we kami. Ari bumi Nabi kan ngupuk. Bumi Rasul mah teu ditemok teu dinanaon tihangna waktu itu mungkut tangkal korma teu disugu-sugu acan. Hateupna cukup ku daun korma nu bari teu dianyam-anyam acan, ubinna lantaina asli kerikil pasir. Teu ditemok saeutik ogena. Kesik bae kesik, dah hujan ge ngan satahun 2 atawa 3 kali ieu. Jadi aman. Bareng geus katingali bumi Rasul dikepung, malah di belakangna aya barisan tentara deui, di belakangna ge aya barisan tentara deui. Cek Jibril Muhammad tempo geratu loba jelema ditoong ku Rasul teh dipelengekeun hordengna saeutik nya aya hordengan nya eueuh imah pantesna we ieu urang dikatempokeun gitu dipelengekeun etikana kan gampangna kitu ayeuna ong wah cek Rasul bener loba pisan ieu tokoh kabilah ieu tokoh kabilah ieu tokoh kabilah saur malaikat Jibril Muhammad tuturkeun kami Rasul dikomando ku malaikat Jibril ngaoskeun surah Yasin 8 ayat dari mulai ayat pertama Yasin wal Qur'anil Hakim dugi kana ujung ayat ka-8 fa'alsyainahum fahum la yubsirun. Ieu bujang engalna wae ngajina. Dari Yasin sampai fahum la yubsirun 8 ayat berturut-turut. Satu persatu ayat dibacakan oleh Jibril, Nabi Muhammad mengikuti sambil Kangjeng Nabi memegang mengepal kerikil pasir titah ngumpulkeun kesik dikepeulna panangan macakeun Yasin teh bari ngumpul kesik nepi kana ujungna fahum la yubsirun. Malaikat Jibril Nabi geun Muhammad bukakeun panto kesik awurkeun engke anjeun ningali ada apa yang akan terjadi kepada mereka. Itu bukan urusan kita, Allah yang punya urusan. Bukan kepentingan kita, Allah yang punya kepentingan. Pokoknya awurkeun kesikna. Ku Rasul dibukakeun panto saeutik diawurkeun kesik nu meunang macakeun Yasin teh. Begitu kesikna ku Nabi diawurkeun langsung disambut dengan angin kencang. Aya angin muter nutup sabumian Rasul ngumpul. Kerikil pasir nu kenging ngeumpel bacaan Yasin tina panangan Kangjeng Nabi, tangan bacaan mukjizat luar biasa. Itu berfungsi seperti peluru nu
buru-buru keluar tina kucubungna tarik pisan sawareh tentara Abu Jahal mati sawareh deui nu teu kena ku kerikil pasir nunutan tunuh nu kaduga bentar saurang-urang acan ceuk hees kabeh eta harita atuh komo nabi nu macana rasul mukjizat asli nu macana sare abdi wae ukur nyaritakeun sejarahna wungkul sebahagian begitu dicontohkeun diaurkeun ibu langsung aya nu molot itu kan komo nabi nu macana diaurkeun ku rasul ngantuk kabeh tibra sawareh sawareh tibra ai geus karek tibra mah biraku sieun ku musuh nu ngadon hees dibukakeun ku nabi pantokna kabeh gerak hees dipae teh sare tibra kitu setengah sakarat gitu. Kangjeng Nabi harita dina malam tanggal 16 Rabiul Awal keluar dengan tujuan Yathrib yang hari ini berubah namanya jadi Madinah Al-Munawwarah, itu yang disebut Hijratun Nabi, merupakan rangkaian dari misi risalah beliau. Berangkatlah Rasul, Allah merintahkan Abu Bakar As-Siddiq. Ya sebuah pertanyaan, padahal kan sahabat Nabi awal kunanya dipilih Abu Bakar. Hijrah Allah merintahkan Abu Bakar, ini ada maksud tertentu. Allah temiwarang nyamper Umar bin Khattab, hijrah Nabi temiwarang ngajak Utsman bin Affan, hijrah Nabi ngajak Ali bin Abi Thalib. Malah justru waktu itu Ali bin Abi Thalib dilarang keras ku Nabi temenang ulah keluar di kota Mekah. Malah Ali kudu sare dina tempat kulum Kangjeng Nabi, ebok dina tempat kulum Kangjeng Nabi, pake selimut Kangjeng Nabi. Maksudnya supaya engke tentara Abu Jahal nu keur ngepung Nabi huda kakarek sadar cing carileuk nyaring ditoong Kangjeng Nabi sieun eueuh ternyata aya keneh nu kulum cek musuh tenang, Muhammad masih tidur nyenyak, padahal geus diganti ku Sayyidina Ali, tapi geus berangkat. Ternyata menurut sejarah siang tadi itu Abu Bakar As-Siddiq tas panen korma malah tas majual korma. Ladang panen korma tadi siang Abu Bakar As-Siddiq kenging 3.500 uang dinar di saku. Umar bin Khattab waktu itu tidak punya jumlah uang sebesar itu. Utsman bin Affan ge teu gaduh duit sagede kitu harita. Nu kaitung boga duit gede teh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tas panen korma, ladang korma na terkumpul neme ayat 3.500 keping uang emas, 3.500 dinar. Hartina hijrah memperjuangkan agama tidak bisa lepas dari kepentingan ekonomi. Sama dengan peringatan menyambut tahun baru hijrah di pesantren ini tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Tanpa duit, tanpa dana, acara ieu moal bisa sukses berjalan seperti ayeuna. Acara ayeuna gebiar muharam karena didukung dengan materi, dengan duit. Yang paling gede lagi dari wakil Bupati Tasikmalaya dan calon Dewan Provinsi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aya bejana boh bupati, boh wakil bupati masuk tawadu. Ai tawadu teh tara mawa duit. Aya nama ulah nu tawadu kudu nu mawa duit. Allah tahu. Padahal lamun ngadu fisik, Pak, jujur Abu Bakar jeung Umar bin Khattab lamun dari bicara fisik mun kudu gelut satu lawan satu, insyaallah Umar bin Khattab nu menang. Dari segi umur Umar bin Khattab lebih muda daripada Abu Bakar sebetulnya. Jadi lamun bicara adu fisik kuat keneh Umar bin Khattab fisikna waktu itu ketimbang fisikna Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kunaon Allah milih Abu Bakar?
Hijrah lain butuh tenaga gede, tapi butuh dana, butuh duit. Jangan ngumpulkan jalma loba, tapi Allah duitan. Umat Islam lemah, ukur ngadu huntu, ngadu pendapat biasa di pesantren mah. Lain butuh tenaga, butuh ekonomi, butuh duit. Makanya Jarum dipenta nyumbang. Wakil Bupati diundang dengan harapan nyumbang. Lamun Pak Wakil Bupati teu mere sumbangan, itu ngaranna Wakil Bupati bodoh. Itu ngarti diundang datang ngungkul teu ngarti ngaranna. Sarua aja mewakil rakyat ya, calon dewan. Lamun datang ngalengoh itu ngarti. Puteun kaji abdi mah teu main susulumputan. Abdi tos asa deukeut pisan jeung Kang Haji teh sareng Pak Wakil oge sami. Kata abdi mah sakapeung asa kadulur, sakapeung asa kasobat ka hareunya teh. Tah lamun geus asa kasobat sok wani kieu lepas kontrol, minta teh wani. Batur masa nyebutkeun wakil bupati bodoh mun teu barang bere moal daekeun batur mah diraut bahasa ge abdi mah moal. Da abdi mah lain anggota DPR. Kepala dinas lain, jadi terus dipecat. Saya kiai, Pak Wakil jadi tenang. Saya jadi kiai itu pakai SK bupati. Saya jadi kiai itu pakai keputusan anggota DPR. Aman. Oh, jangan di demo. Musuh demo mah bupati jeung wakil. Jadi kiai mah aman di demo. Paling di demo na ku santri unggul. Mal pensiun. Jadi ketika umat Islam membangun agama waktu itu, yang dibutuhkan adalah ekonomi, duit. Sarua aja orang pesantren, kira-kira duitan maneangan, duitan di mana? Ulah panca kaki partai, panca kaki agama, asal mere duit. Tapi untuk agama, kepunten abdi jadi ngomong kieu nya kumaha ieu. Padahal mah dipesenan ku pamirsa ajeunna henteu ieu teh. Keheul ka Wakil henteu keheul di mana mimiti, namanya ujug-ujug keheul. Tapi siga nu ngamek, sana siga nu ngamek. Abdi mah lamun ceramah teu dibere dahar sok ieu Pak Wakil. Semangat, jadi ngomong teh ka mana we. Daripada Habib Rizik nu teu datang mending betah parid nu aya. Daripada kejo Cianjur eueuh, kejo Saab ge lumayan. Bapak Ibu, para santri santriwati rahimakumullah. Allah wae marentahkeun hijrah ka Nabi kudu merapatna jeung Abu Bakar. Kenapa? Abu Bakar satu-satunya sahabat yang berduit pada malam itu. Abu Bakar memang kebun kurmana lega. Abu Bakar itu diantara sahabat Khulafaur Rasyidin terhitung sahabat paling kaya, sahabat tertua di antara nu opat, tapi oge sahabat paling berduit, sahabat paling kaya. Selain kaya itu, Abu Bakar punya jiwa sakhawah, berehan, bageran, tara keket mingkene, jalma nu berehan nu bageran mah insyaallah dipikanya aku malaikat, dipikanya aku Allah, dipikanya aku kepada manusia. Jalma korek, jalma kumet, tong boro-boro Gusti Allah ucing bae ucing moal betaheun lah jedog di imah jelema korek cadu kudu betaheun. Sok lamun bapak teh kopeh ucing tajong nolol ucing kebun mun teu ditampiling dibabuk ku gagang sapu, digabuk ku gagang sapu, asup deui jurus terakhir neangan karung butut dibawa ke pasar, dilarikan di pasar, terserah jadi beban sahawae ogenan. Pokoknya ngabuang kucing di pasar dengan harapan loba makanan-makanan sisa nu terbuang. Ibu bapak kaum muslimin rahimakumullah, itulah peristiwa perjalanan hijrah. Perjalanan sangat jauh, lebih dari 500 kilometer. Ayeuna wae tos aya jalan bebas hambatan. Madinah Mekah tos dibangun jalan baru, jalan tol, itu jalan jadid. Jalan tol teh menurut penelitian eta teh jalan lalakina. Sabab lamun jalan awewena pasti ngaranna jalan til, moal jalan tol. Ayeuna wae tos jadi jalan bebas hambatan, gunung ditobros tepung kalpengkol. Masih hampir 500 kilo jarak Madinah Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Apalagi dulu naik turun gunung pasti perjalanan sangat lebih jauh. Akhirnya Rasul sekalipun Nabi pernah transit heula di Jabal Sur, salami tilu dinten tilu wengi
kemudian Nabi setelah itu melanjutkan perjalanan hijrah menuju Madinah sampai di kota Madinah pada akhir bulan Rabiul Awal. Di Madinah Rasul mulai bergerak. Yang pertama, Nabi merubah ideologi masyarakat dengan ideologi yang Islami, bahwa Yasrib itu tidak jauh beda dengan Mekah, Pak. Penduduk Mekah mayoritas kafir, Madinah ge sarua mayoritas kafir. Cuma bedana ari di Mekah mah nya kafir teh didinya aya penguasa, didinya aya raja, didinya aya penjara. Lamun di Madinah mah penguasana cuma gubernur. Jadi lebih ringan secara teori, lebih ringan ngelawan gubernur daripada kudu melawan presiden. Tangtu teori nage mau lebih tinggi debatan teori presiden. Nabi ku Allah diberangkatkan menuju Yasrib Madinah Al-Munawwarah, berhasil membangun Madinah. Yang dibangun mentalitasnya, nu dibangun akidahnya, nu dibangun ideologinya. Dari pembangunan akidah, pembangunan ideologi, pembangunan kejiwaan akan melahirkan sebuah gerakan moral yang baik, akhlak yang santun. Mustahil penduduk bangsa negara melahirkan penduduk yang bermoral, berakhlakul karimah, berbudi pekerti yang baik tanpa penanaman agama, akidah, ideologi Islam yang kuat. Orang yang mengenal akidah Islam yang benar, selain akhlaknya baik, juga akan berani berkorban. Jangankan berkorban pikiran, berkorban tenaga, nyawa sekalipun siap mati dan siap hidup hanya untuk Allah, untuk Islam. Itu yang Nabi bangun pertama kali di wilayah Madinah. Kunaon baheula Yasrib ayeuna jadi Madinah Al-Munawwarah, saparantos ningali keberhasilan Kanjeng Nabi membangun moral. Hari ini di Indonesia diurang sedang mengalami krisis moral, krisis akhlak di mana-mana. Dari mulai urusan birokrat yang gawat ini masalah akhlak dan moral, sampai ke masyarakat biasa itu penyakitnya penyakit moral, penyakit akhlak. Hampir diurang masuk karena kata dekadensi, bejat moral dan bejat akhlak. Bapak ningali tayangan penting tadi, SMK Lodaya di Cibadak Sukabumi hancur lebur berantakan, pejet diserang oleh rombongan ribuan pelajar jeung alumnina sesama SMK Negeri 1 Cibadak Sukabumi melawan SMK Lodaya swasta, hancur lebur. Nu korban mautna opat, bangunan berantakan, rusak, pejet. Hanya cuma dari keluar kata-kata kotor. Sebenarnya tekudu bentrok segede itu tina persoalan teu sabaraha. Hasil rapat para pejabat Sukabumi yang dihadiri gubernur dan seluruh para pejabat provinsi, bahkan petugas wakil dari Menteri Pendidikan turun menyatakan satu-satunya solusi ke mengatasi dekadensi moral yang marak hari ini meminta korban jiwa khususnya di kalangan pelajar di Indonesia harus cetek kembali kepada asal, harus menerapkan pendidikan sentuhan agama, ajaran Islam, ajaran Quran. Hari ini harus digalakkan. Tanpa bekal agama yang maksimal, moral akhlak akan rusak. Yang seharusnya anak pelajar terpelajar bermoral, malah hari ini banyak pelajar yang kurang ajar. Icing. Di sini letaknya pesantren. Keberadaan pesantren, kemanfaatan pesantren, insya Allah akan bertindak sebagai peredam masyarakat, peredam gejolak yang terjadi di tengah-tengah umat. Maka lamun pesantren maju, masyarakat harus bersyukur. Lamun pesantren maju,
dari pesantren yang sudah teruji jauh sebelum Indonesia merdeka. Ratusan ribuan ulama siap dengan petikan takbir Allahu Akbar mati melawan segala bentuk penjajahan. Setelah Indonesia merdeka sampai hari ini pesantren masih ketinggal adem ayem. Toh ayah pesantren satu dengan pesantren yang lain tawuran. Ayah atau di Indonesia pesantren dengan pesantren tawuran. Pesantren A menyerang pesantren B. Ayah bajanan tuh. Toh ayah anak-anak pelajar di pesantren tuh pernah ketuping ayah siswa di pesantren teler korban narkotika nengak minuman keras. Ayah bejana apa ente? Tuh ayah dina ayah nage 0,%. Siswi pesantren bunting hamil renah memeh usum di mana? Ayah santri di pesantren awena renah memeh usum dina ayah nage benang dihitung ku jari. Tapi pelajar di luar pesantren, abdi menyebut pelajar sekolah ente. Pelajar di luar pesantren nu ngaranna tawuran di mana-mana. Korban pelajar narkotika di mana-mana. Pemakai pengedar ganja di mana-mana. Pelajar nu hamil memeh kawin terjadi di mana-mana dengan jumlah angka yang signifikan sampai ayah pelajar SMA nu ngajuru di WC sekolah. Ini sangat memalukan. Lalu cuma karena moral dan akhlak, sebuah akibat, penyebabnya akibat lemahnya pendidikan agama. Ini masalah sudah tampak di mana-mana. Mohon maaf, menjadi pejabat berangkat nanti sekolah jarang ini di pesantren. Menjadi wakil rakyat mayoritas berangkatnya di sekolah bukan dari pesantren. Nu jadi TNI Polri mayoritas berangkatnya dari sekolah bukan dari pesantren. Lamun baheula pelajarna SD, SMP, SMU jadi mahasiswana masuk kana kategori teu belajar sentuhan religi, teu belajar Al-Qur'an, teu mengenal Islam, teu mengenal Al-Qur'an dan sunnah Nabi nu maksimal, tentu akan melahirkan para penduduk bangsa pejabat-pejabat yang bobrok moral dan akhlaknya. Alhamdulillah pesantren hari ini masih terhitung manusia amsal. Hari manusia amsal teh dianggap manusia paling benar di tengah-tengah manusia nu keur garelo. Di tengah-tengah nu edan mah pelajar pesantren teh santri dianggap jelema nu pang benerna di nu edan. Naon kasih? Terus ada dongkoan. Ini mah jelema biasa. Panitia nyadiakeun artos kalau mau balik 1,5 juta. Terima kasih ya Allah. Maka di beja-beja tuh arek arepnya kan di beja-beja segala. Terus apa terus? Terus apa terus? Pesantren udah dijadikan belambir ngumpul. Ada gejolak kiai dan santri turun dipasang di garis depan. Ada gejolak lagi santri kiai turun pasang di garis depan. Bentrok aparat dengan masyarakat, kiai dipasang garis depan. Ayah tetangga pasea neang kiai dari pesantren ayah di depan. Nepi ka urusan nu tahlil, urusan nu maot timimiti sakarat neang kiai di pesantren. Geus maot ngurus mayitna kiai di pesantren. Imam sholat jenazah kiai di pesantren. Saminggu unggal poe mimpin tahlil kiai di pesantren. Bagi tirkah warisanana neang kiai di pesantren. Nepi ka sakapeung mah nurek nyalon ogenan hayang menang dukungan di pesantren. Nurek nyalon bupati wali kota merapat dengan pesantren. Hebat betul ketika mau dipilih. Setelah jadi lupa diri, ini yang paling celaka. Cicing siap. Janji. Kalau saya menang, masyarakat sejahtera. Kalau saya menang, bapak dibagi.
Geus jadi dionang ge hese datang. Coba ayeuna pejabat dionang tara datang susah. Rasana aing mah geus jadi ieu geus menang ieu. Teu mikir disangkana ari menangna menang saha eta. Mau jadi dukungan masyarakat mah. Nu boga masyarakat mah kiai mah boro-boro ngagorowok, harewos lagi nan laku, tong harewos na batut na oge nan laku, boro-boro batut na hitut na ge laku insyaallah. Apalagi cuma gorowok na. Ayeuna geus jadi dipopohokeun cilaka 12 begitu marah. Ayo jadi pejabat dengan 5 tahun sekali, 5 tahun bismillah doi. Kayak geus kapilih kakarek alhamdulillahirabbil alamin. Geus 5 tahun sadaqallahul adzim nangtung kakarek bismillah deui. Ya kan bismillah teh lamun nepi kana waladolin. Manya maca-maca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim bismillahirrahmanirrahim rek ilaha maliki yaumiddin. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi inilah barangkali apa hikmah yang terjadi dalam peristiwa Muharram, apa hikmah yang terjadi dalam peristiwa lawatan hijrahna Rasul dan hijrah sahabat. Satu di antara lain yang paling penting, Nabi membangun gerakan moral, membangun gerakan akhlakul karimah yang dilandasi iman dan takwa, yang sumbernya diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, ditambah dari beberapa pendapat ijma qiyasnya ulama. Tanpa kiai, tanpa ulama, tanpa agama, tanpa Islam, tanpa pesantren, hancur lebur bangsa ini, rusak. Tapi itu pun loba kiai ulama tidak menjamin aman, karena tergantung kualitas kiai dan ulamanya. Masalahnya apa? Bukankah kita tahu bapak-bapak para santri, orang sering baca, saya nemukan hadis dalam kitab kecil namanya Tanbihul Muhtari, kitab ulama tasawuf. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati ulama'uhum kaddi'at